Ibnu Abbas kantos cumarios panjang cumariosna teh ngan singkat urang singkat. Ya gulami u'allimuka bi kalimatin ihfadillah yahfaduka. Sakitu we. Cariosan Ibnu Abbas kamurang kalihna teh panjang. Ngantong dicabak sadayana, tong dicarioskeun sadayana dasar sabade mapatahan. Saur Ibnu Abbas kan janten murang kalihna yang apa rek mapatahan ka anjeun kana pirang-pirang kalimat. Suur tapapatahna Ibnu Abbas teh. Ngan hiji urang catetkeun dina dinten ayeuna saur Ibnu Abbas teh ihfadillah yahfaduka. Sakitu ihfadillah yahfaduka. Non Bu? Ihfadillah yahfaduka. Naon cenah hartosna jaga ku anjeun Allah maka Allah bakal ngajaga anjeun. Naon? Jaga ku anjeun Allah maka Allah bakal ngajaga anjeun. Kalimatna singkat. Dina sapalih ayat diunakeun dina surat At-Tariq. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tepati-pati jalmi ku Allah teh aya nu ngajagana. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Dina ieu hadis Ibnu Abbas ningakeun ka urang sadayana urang kedah ngajaga Allah. Ihfadillah yahfaduka. Nah ngajaga Allah teh kedah kumaha? Jika ngajaga jalmi di satpaman da Allah mah teu kedah di satpaman. Mun teh mah Allah di satpaman kabujeng, mun teh mah urang peureum. Ya, da Allah mah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah mah teu pernah nunutan acan bujeng-bujeng peureum. Nunutan ge Allah mah tara ieu dijaga ku jalmi nu sok nunutan. Piraku kudu kitu ngajaga Allah teh. Maksudna ngajaga Allah teh ihfadillah, jaga ku anjeun. Naon nu kedah dijagana? Al amru. Hiji, nu kadua al nahyu. Hiji al amru, nu kadua haqqullah. Nu kahiji parentah Allah jeung laranganna al amru wan nahyu. Nu kadua hakna Allah nu kedah dijaga ku urang teh. Di mana orang tiasa ngajagana kana amru wan nahyu minallah, parentah jeung larangan ti Gusti Allah, yahfaduka. Allah bakal ngajaga ka anjeun. Di mana anjeun bisa ngajaga hakna Allah, maka Allah bakal yahfaduka. Janten urang teh dipiwarang ihfadillah yahfaduka teh naon? Hiji urang teh kudu bisa ngalaksanakeun ngajaga ngalaksanakeun parentah Allah jeung larangan ti Gusti Allah. Taat ka Gusti Allah eta teh disebatna ngajaga Allah. Allah teh miwarang ka urang cek urang teh Gusti abdi teh sadaya-daya Gusti sagala anu dipiwarang ku salira abdi seja taat. Tah eta teh ngajaga Allah.